Assalamualaikum, Bes. Ayeuna teh rencana teh bade ngalongok oroknya, Bes. Sareng ibu-ibu anu di sakola. Kusabab ibu-ibu nu sanes tos araraya. Sanaos murang kali teu acan lalebet ge ieu teh langsung we angkat. Angkatna teh mapah ieu teh nya, Bes, soalna buminah teu tebih ti sakola. Resep kitunya pami ngalongok ngabring kieu Tuh mah. Ci Agis mah teu terang di kamera langsung we Velocity. Tuh tos dugi deui geuning. Abi masuk resep kitunya, Bes, pami ninggal orok teh. Lucu gitu sareungit orok mah nya, Bes. Saleresna masuk betah kitu pami tos kumpul kieu sareng ibu-ibu teh. Tapi teu tiasa salami ieu teh. Soalna si Pangais bungsu teh nyalira di bumi da teu sakola. Nuju rieut sareng nyeri soca. Tadi teh ku abi teh dikantunkeun heula we da nuju bobo. Nya we tadi teh ku abi teh dikunci heula soalna sieun aya nu kalebat bumi. Wios pikir abi teh da moal alami kitunya dikantunkeun. Ari tos dugi bumi teh tos nyampak gugah si Pangais bungsu teh. Saurna teh lapar hoyong dipangdamelkeun pisang goreng. Da bahana mah ieu teh tos aya keng meser kamarinya langsung we didamelkeun. Kaleresan aya aci urang ngadamelkeun cireng we. Nya lumayan we kanggo cemilan di bumi mah. Ngomong ngadamel nyalira mah nya, Bes, janten seueur. Nya rada irit lah benten sarang meser kitunya, Bes. Ieu teh saleresna teh raosna teh sareng bumbu kacang. Kusabab bumbuna teu aya wios we sareng nu aya sareng cili oil. Nuangna teh duaan we sareng si Pangais bungsu ieu teh. Hoyongna we hungkul ari tos janten mah nuangna mah teu sakumaha. Da nuju rieut mah panginten samarka hoyong.